Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh parena geus mulai barareukah, geus mulai kembangan. Ayeuna teh geus waktuna ngored tuh kacangna oge geus pentilan tuh. Batek digemrong sirem sia. Ya pahwa ngarored jeung abi. Arek milu tuh abi mah keur ngored ieu teh di sawah. Kegiatan poe aya namanya eta ngored di sawah sajabati masak dibeberes imah ditambah deui oge ku kokoredan ngalenangan pare tinggal itu manekuat barala garamlung parena geus beukah bisi pajarkeun abi tukang ulin teu pararuguh bisi pajarkeun cenah ukur ngonten hungkul cenah tuda ka sawahna tah kieu ngontenana teh bari digawe abi mah teu ngahaja-haja ngonten tapi pagawean dijieun konten gitu pagawean sapopoe matak sok anu arek narurutan mah nu arek miluan ngored siap nu arek narurutan ngonten bari ngored heug anu geus ti kamarina keneh sok ngoredna bari ngonten nya tuh syukur alhamdulillah mangga lanjutkeun